Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina danget ayeuna urang diajar ngeunaan materi carita wayang. Ieu materi teh kaasup kana materi bab 2 anu aya dina buku paket Panggelar Basa kelas 12 SMA SMK MA. Lajeng wae, jadi naon atuh ari nu dimaksud carita wayang teh? Carita wayang nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Ari wayang teh robahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Dina pagelaran wayang kulit, nu sok dilalajoanana teh biasana sok kalangkangna nu katembong tina kelir atawa layar ku ayana cahaya tina balincong tea. Jelema nu sok nyaritakeun jeung ngigelkeun wayang disebutna dalang. Carita wayang asalna ti India, asup ka urang mareng jeung asupna agama Hindu. Terus mekar nepi ka kiwari. Tang tua aya nu robah, boh ditambahan atawa dikurangan, caritana, tokoh palakuna, tempatna jeung sajabana. Wayang nu kungsi hirup di Indonesia. Cik hidup mah kan biasana nu terang teh ngan saukur wayang golek, wayang kulit, jeung sajabana. Tapi salian ti eta seueur wayang nu kungsi hirup di Indonesia nyaeta aya wayang purwa. Ari wayang purwa teh nyaeta robahan tina parwa nu hartina mimiti. Biasana lalakonna dibagi jadi sababaraha parwa. Nyaeta lalakon Mahabharata jeung Ramayana sarta tuluy dianggap wayang kulit nu mimiti diayakeun di Pulo Jawa. Nu kadua aya wayang gedog, wayang kulit keneh nu sok ngalalakonkeun carita Panji saperti lalakon Panji Semirang. Terus nyaritakeun lalakon Prabu Darmawulan, Menak Jingga jeung sajabana. Nu katilu aya wayang titi. Ari wayang titi teh sok disebut oge wayang potehi, nyaritakeun lalakon ti nagri Tiongkok. Terus nu kaopat aya wayang beber. Wayang beber teh nyaeta lalakonna digambarkeun dina lawon, tuluy dibeberkeun. Nu kalima aya wayang klitik. Ari wayang klitik teh nyaeta wayang golek tapi nu laleutik, ditanggapna ti beurang. Wayangna Jan Pieterszoon, Kapten Tek jeung sajabana. Anu kagenep aya wayang krucil, cara wayang golek keneh. Di Surabaya disebutna wayang klitik. Terus aya wayang wong nyaeta wayang jelema lalakonna ti Mahabharata. Terus nu kadalapan aya wayang lilingong. Di Cianjur disebutna wayang klitik oge, lalakonna mupung kembang jambatan besi. Jadi bedana wayang klitik jeung wayang lilingong di Cianjur mah nyaeta dina tokoh-tokohna. Terus aya wayang suluh tina kulit. Wayang suluh teh nyaritakeun lalakon ngeunaan sajarah Indonesia jeung pikeun panyuluhan atawa tokohna jalma kaayeunakeun. Terus aya wayang golek. Tah ieu wayang golek dijieunna tina kai kawas boneka. Rea sumebar di Jawa Barat ari wayang golek mah. Lajeng deui kana ngaguar santikaning dalang. Naon ari santikaning teh? Santikaning dalang asal kecapna tina santika. Hartina ilmu kasatriaan. Jadi, santikaning dalang hartina ilmu keur ngatik dalang sangkan masagi lir sinatria. Dina dunya padalangan aya nu disebut tetekon, nyaeta antawacana atawa kamampuh ngarobah-robah sora kudu bisa dalang mah. Terus aya renggep mampu nyirep nu lalajo ku pintonan nu hade. Terus aya enges nyaeta bisa ngahudang rasa. Aya tutug kamampuh dramaturgi. Aya banyol atau sabet nyaeta kaparigelan molahkeun wayang. Banyol teh heureuy. Aya kawiradia atawa kamampuh kakawen tokoh-tokoh wayang. Aya parama kawi atawa apal basa kawi. Aya mardi basa, maher ngagunakeun basa. Aya parama sastra, kamampuh sastra. Aya awi carita atawa pangawuruh carita wayang jeung amar dawa lagu atawa weruh kana lagu. Tah jadi dayang mah kudu apal tah nu disebut tetekon teh aya antawacana jeung sajabana. Kudu bisa maluruh eta aspek-aspek nu kudu dipaham ku dalang. Lajeng pagelaran wayang teh lilana sapeting jeput. Pagunemanana make basa Sunda. Ari jejer caritana biasana nukil tina carita Mahabharata jeung Ramayana.
Waditra nu dipake mirigna nyaeta gamelan salendro nu ngawengku bonang, bonang rincik, kenong, goong, kempul, kendang, rebab jeung sajentrena. Jadi upama nonton wayang mah kudu ti awal tepikeun ka balikna sapeting jeput teh. Jadi ulah setengah-setengah ari nonton wayang mah cenah bisi aya nu nyegat. Mitosnya eta mah. Terus dina pagelaran wayang aya sawatara istilah di antarana aya murwa, terus aya nyandra, kakawen, jeung antawacana. Murwa, ari murwa teh nyaeta suluk atawa siloka bubuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina wiwitan caritana. Murwa kaasup salah sahiji jenis puisi padalangan. Tah murwa mah nyaeta ngeunaan bubuka pagelaranana ai murwa teh biasana osok dikawihkeun ku dalang. Nyandra nyaeta deskripsi adegan make bahasa prosa pakeliran wayang. Aya dua rupa nyandra nyaeta aya janturan jeung pacopan. Ari janturan mangrupa bahasa lancaran atau prosa anu diguluyurkeun pikeun nyaritakeun jejer atawa adegan hiji nagara, watak wayang jeung saterusna anu teu dibarengan ku gamelan. Ari pocapan nyaeta nyandra anu dibarengan ku gamelan pikeun nyaritakeun kajadian dina adegan. Jadi dina nyandra teh nyaeta aya duanya, aya janturan, aya pocapan. Ari janturan mah nyaritakeunana teu dibarengan ku gamelan, ari pocapan mah nyaeta dibarengan ku gamelan. Terus nu katilu aya kakawen. Ari kakawen nyaeta mangrupa basa kawi atawa titiron. Basa kawi teh nu sok dipake mamanis atau pamantes dina ngadalang minangka basa pamidanganana. Terus anu pamungkas nyaeta aya antawacana, nyaeta caturan wayang dina adegan. Antawacana teh sami sareng dialog dina drama nya, ngan bedana dialog drama diucapkeun ku lobaan, ari antawacana mah dicaturkeun ku sorangan nyaeta ku dalang teh. Anu aspek nu terakhir nyaeta aya ngeunaan mikawanoh tokoh dina pawayangan. Tah dina carita Mahabharata aya dua kelompok tokoh wayang teh nyaeta tokoh wayang Pandawa jeung tokoh wayang Kurawa. Tadi dia tos disebatkeun aya Pandawa aya Kurawa. Tokoh Pandawa mah mangrupa tokoh protagonis. Ari tokoh Kurawa mangrupa tokoh antagonis. Nya ari protagonis bager, ari antagonis galak. Pandawa teh hartina turunan Pandu Dewanata. Jumlahna aya 5an nu sok disebut Pandawa lilima. Tah ieu nya aya Yudistira, aya Bima, aya Arjuna, Nakula, Sadewa. Yudistira, Bima jeung Arjuna mangrupa anak Pandu ti Dewi Kuntinalibrata. Lamun Nakula jeung Sadewa nyaeta turunan ti anak Pandu Dewanata jeung ti Dewi Madrim nya, jadi sarua bapak tapi beda indung. Ari Kurawa nyaeta turunan ti Destarasta ti Dewi Gandari. Budakna aya 100 jelema. Anu kahiji Duryudana, ta ieu teh panggedena, budak panggedena. Anu kadua aya Dursala. Terus nu salanjutna nyaeta aya 88 putra sajena. Jadi aya 100 budak. Dia aya silsilah tokoh pawayangan Mahabharata nya. Tah di dia aya Sunanda, Pratipa, Sungkana Santanu, Gangga, Setiawati. Tah di dia di pertengahan di dia aya Madrim, aya Pandu, aya Kunti. Tah di dia nu tadi ku ibu tos dijelaskeun Pandu jeung Kunti ngalahirkeun Yudistira, Bima sareng Arjuna. Jadi rea deui nya ieu teh masih kene rea tokoh pawayangan Mahabharata teh. Mung tadi mah dijelaskeun ku ibu mah sakilas. Sangkan hidup ngartos sungkul paham. Jadi pelajari sok sanajan aya nama carita wayang teh tepati dipalire, tepati hayang apal kumaha jero-jerona ngan apal teh carita wayang we hungkul nu dipagelarkeun teu apal eta mah tokoh saha-sahana mah, teu apal kumaha caritana sejarahna tah. Ayeuna di pelajaran bahasa Sunda hidup gaduh kesempetan kanggo maluruh sajarah ngeunaan carita wayang anu tadi ku ibu tos dijelaskeun. Sakitu wae ti ibu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.